Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Bang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 70 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Mending Jadi Sinden. Ye yasana Pak Sursa sumangga supados teu nyangkolong teh kana waktos wilujeng ngadangukeun. Rengse tatalu jeung bubuka nayaga nakol gamelan lagu Kastawa lamba-lamba terus kana kering katilu disambung ku papalayon nu keringna kana paratagan gede tuluy kana karawitan nu ditema ku golewang arek murwa kaayaan di patapan. Rengse murwa gamelan lagu Bata Rubuh ragrag kana gedong dhuwur nu dihaleuangkeun ku sinden teu ku dalang. Sabada renggong manis nu keringna kana renggong gancang denger deui sinden ngahaleuang satria teureum batara. Urang baca we painten pamiarsanya ngahaleuangna teh satria teureum batara tandang dewa kamanusan. Ucap kitu teh dihaleuangkeun dina rek mangkat gawil lantaran dalang rek ngalalakonkeun bang-bang pangalasan satria ladak titisan Sang Hyang Wenang nu ngagem ucap tunggal satuduh metu saucap nyata. Lagu gawil teh pantesna salah sahiji lagu kostim sinden lantaran haleuangna sora jeung senggol, gaweuy, gandes, kaleong, luyu, payus kana ucap jeung wirahma. Ya dibacakeun deui pamiarsanya haleuangna sinden. Solasih jeung Sulanjana nya menyan pangundang dewa, Cimaja dipake mandi, ngagoyangkeun kikinciran, abdi seja nadawidi ngahaleuang sisindiran. Kikinciran dina bale kamuning sareng campedak, sisindiran kirang sae estuning sapendak-pendak. Aranehna kikinciran masangna dipatumpangkeun, samemehna sisindiran abdi sumeja nepangkeun. Galuga gunung saninten Cikareo Rancamaya, neda agung pangapunten abdi teh Lenio tea. Para ondangan jeung nu lalajo jabati keprok jeung ting sarui teh make narangtung pada hayang arawas ka sinden bari ngarucap paingan karah kutan geuning naha jeung sajabana ti eta. Dumata kitu lantaran kakara harita aya juru sinden wanita Tionghoa dangdanan mojang Pasundan keur geulis teh hade sora. Gamelan nindak kana lagu Udan Mas da kidalang rek manggungkeun kaayaan di Karang Tumaritis Kendal Gorowong Lurah Badranaya keur Tunggara. Baca deui pamirsa cenanya. Ciung lain kerak lain japati belang jangjangna, bingung lain era lain belapati ti anggalna, candakeun di sisi jami terong hiri sereng supa nyanggakeun silaturahmi karombongan petis kupa. Di antara para ondangan nu caralik di payun aya nu ngarasa kasundut jeung nangtung bari ngagorowok. Iya aya sadayana neng, rombongan petis kupa sareng Pak Haji ketuana. Ngong deui atuh sinden teh. Petis kupa jeung jatake si horeng cereme leuweung, manis rupa hade-hate si horeng bebene deungeun. Gorowok deui ti rombongan nu tadi. Pak Haji mah lagas keneh neng, can kagungan bebene. Candakeun di sisi jami harendong jeung urang aring nyanggakeun silaturahmi kawargi borondong garing. Ti rombongan sejen aya deui nu ngagorowok. Borondong garing geus aya ge neng, balurah ketuana moal eleh geleng. Ngong deui atuh sinden teh. Candakeun di sisi jami sasawi sareng Ki Urat nyanggakeun silaturahmi kawargi awi ngarambat. Gorowok deui ti ondangan. Awi ngarambat siap sadia neng, ulah salempang taripna nganggo limit.
para ondangan jeung nu lalajo beuki motah ari juru sinden terus bae nyebutan rombongan-rombongan nu kataji ku lagu Sunda. Ngaran-ngaran eta rombongan teh dipilih tina lagu-lagu Sunda nu populer. Antukna lalakon golek nu sakitu ramena teh henteu lancar da terus-terus kaganggu ku nu marenta lagu. Turug-turug kapaksa kidalang jadi protokol. Istilahna marenta lagu teh manggang. Lantaran ngaran lagu jeung ngaran nu menta nu ditulis dina kertas dijepit ku panggangan bareng jeung duitna sarta diasongkeun ka sinden. Tapi harita mah pahajat hayang nembongkeun kamewahanana, duit sapuratina teh henteu dijepit ku panggangan tapi diselapkeun kana kakapalan kapal udara tina kertas nu diatur ku benang sangkan bisa pulang anting ti sinden ka ondangan. Ku kituna nu marenta lagu teh teu kudu nyamperkeun ka sinden. Sadatangna ka sinden kakapalan teh ngungked pluk murag duit sapuratina teh ku sinden dipulung dihaturkeun ka padalang. Gorowo ku padalang diembarkeun. Nu pamasakna Rp500 ka handap mah meh teu kaladenan da ngaheulakeun nu Rp1.000 ka luhur. Tampolana nepi ka aya nu wani mayar Rp5.000 dina salagu. Beuki peuting para ondangan ti unggal rombongan beuki motah. Pamahal-mahal meuli lagu malah kasubuhnakeun mah istilahna teh dibajedorkeun, golek eureun diganti ku nu ngarigal pilih genti hareupeun panggung demi ngarigalna estu bebas merdika. Henteu ngagugu wanda, henteu tunduk kana patokan, aya nu ugat-ugat bae kawas tunge dina tunggul, aya nu renyah-renyoh bae cara monyet nenjo jagong. Tukang kendang rikat pisan di mana nu ngigel arek nenggak kendangna ditepak plak tuh cenah kitu tah pamiarsa. Kocap di para ondangan wanita aya mojang nu lalajona anggeus nepi ka tamat du karesepeun ka sinden da sageuy ari resep ka nu ngigel mah. Sabada jiro nu nandakeun lekasan eta mojang nyamperkeun ka panggung bari ngagupayan sinden. Len poho deui Kartini. Ni sinden turun ti panggung, gabrug ngarangkul Kartini bari nyiuman. Ya Allah, Tin, geulis, piraku len poho Kartini, batur ulin ti leuletik, batur sabangku di sakola. Nah atuh len, pura-pura teu wawuh. Ih, kieu gara geulis, Tini mah geus jadi menak, ari len mah kembang buruan, mun umum nyahoeun yen Tini teh sobat medok len, meureun jenengan Tini kabawa morosot. Si eta mah ari ngomong teh sabaheula keneh bae, jauh teuing mikir jeung ngarasakeun teh len. Da kanyataan atuh Tin, rea keneh nu baroga anggapan yen hina jadi juru sinden teh. Len, sono ieu, urang di dieu ngobrolna di bumi geura. Pahaja teh dulur misan Tini len. Barang geus dariuk dina kursi pok deui Tini tumanya. Sapeting jeput len teh sare na teu tunduh. Soro paguru gae baheula, matih tuman batan tumbal. Lain mah geus biasa, malah sakapeung mah noron dua peuting hahaleuangan. Kumaha mimitina nu matak urang jadi sinden len, ceuk Tini harita. Pokona mah ku kawaluratan ari nu jadi lantaran kerasna didikan guru urang baheula Pak Samsu nu ngajar urang ti kelas 1 terus nuturkeun ka kelas 6. Tini ge emut keneh meureun anjeunna teh keras pisan dina pangajaran basa Sunda. Kungsi lain dikaluarkeun ti kelas dumeh teu daek nembang. Mangkaning harita teh pangajaran ngitung jeung ngagambar karesep len. Ku kituna len teh panas terus diajar nembang nya-nya. Ingat keneh mimitina bisa teh pucung modern tuluy hayam ngupuk jeung durma berjuang nu guguritanana waringin sungsang tina padalangan kengeng pasal muntea. Ari geus bisa mah karasa nikmatna. Malah terus kataji len teh ku lagu Sunda basa Tini di SMP len mah keur idak liher di imah Mang Darmo diajar kawi kungsi ribut harita teh. Tin da papa mama katut dulur-dulur teu ngarujukan tapi len maksa bae da resep nya len basa urang ujian SMP teh len oge lulus malah angkana panghadena. Nah teu dituluykeun ti mana atuh waragadna Tin. Warung papa kahuruan mangka kudu ngongkosan Li jeung Tio. Karah Li jeung Tio teh dulur len, panyana teh ukur baraya
maranehna mah bareng jeung Tini di SMP nepi ka lulus SMA. Harita teh Tini mah terus digawe da papah kaburu pangsiun teu sanggupeun ngongkosan ka fakultas. Ari Tio jeung Li bejana terus jadi mahasiswa. Tio jeung Li teh kembar, dulur lain pet ku hinis. Tadina maranehna cicing di Engkong, sakolana di Chunghua. Barang geus lulus pindah ka sakola urang bareng di kelas genap. Dahyangeun milu ujian SMP. Aya saurang deui Adi Tin. Emut keneh meureun ka si Chan. Basa urang di kelas 3, manehna di kelas 1. Eta teh budak nu cengeng jeung sok ngingsreuk bae geuning. Ku baturna sok dipoyokan cina loleng nongtot leho. Goak ceurik direpehkeun sok ku Tini geuning. Di mana eta budak cengeng teh ayeuna? Geus lulus di Fakultas Hukum bareng Li lulus di Fakultas Pertanian. Malah dilantikna ge bareng di sanayan kamari ieu. Basa di SMP si Chan polipna dioperasi serta ti harita mah tara ungsrak-ingsreuk deui. Ari Tio di mana? Cek Tini. Di Fakultas Kedokteran Jakarta. Ayeuna geus jadi asisten, tahun hareup meureun lulusna. Maraju boga dulur teh len. Uyuhan kaongkosan ku papah. Ari Tini, apan tadi ge disebutkeun yen warung papah kahuru. Ti harita usahana teu menyat deui. Waraga di sakola dulur-dulur kabeh tamplo kana tak-taklen. Nu mataklen kikian ge. Ku batur mah len teh disebut jalma piduit. Terek dipungkir. Terek dipungkir Tin, da nya. Tapi eta duit lain keur len pribadi, keur papah, keur mama, jeung ongkos sakola dulur-dulur teh. Mangka sabulan-sabulana teu cukup 50.000. Tapi geus kitu kuduna meureun Tin. Ku welas asihna nu maha suci, duit sakitu teh ku sapeuting ge hasil. Nah sabaraha panggilan len dina sapeuting? Ayeuna mah antara 15 jeung 20.000. Tapi gagadana tinu mariri lagu jeung nu ngarigal. Cara peting tadi panggilan mah ngan 15, di luar 45, nu 5.000 dihaturkeun ka padalang, nu 10 dibagikeun kana yaga, bagian len gembleng 45.000. Ambuing len pangasilan len sapeuting teu kasusul sataun ku gaji Tini mah. Dalah dikumahatin kieu kuduna meureun len kudu jadi kembang buruan. Rek kuli cara Tini teu boga ijazah, rek dagang teu boga modal. Nuhun geulis, len mah geuning bisa mulang tarima ka kolot, geus bisa maklatkeun dulur-dulur. Ari Tini mah bororaah mulang tarima, dahar ge ti kolot keneh, da gaji mah keur baju jeung sapatu ge teu mahi. Kumaha ceuk rasa Tini kalakuan len kieu teh ngalanggar susila? Upama nilai keayaan peting tadi lebah mana ngalanggarna. Nu marenta lagu boro-boro pantelengeun teu deukeut-deukeut acan. Nu ngarigal len di luhur maranehna dihandap. Ngan lebah lagu mojang priangan len make nangtung jiga rek ngareng kenek. Dina perluna lamun nu lalajo kurang gumbira len teh lain ngareng kenek deui tapi ngigel. Tuh dina koper nu sok dibabawa ku len aya pakean topeng, gawil jeung pakaian Gatot Gaca. Euleuh atuh len teh jeung bisa ngibing sagala ti saha diajar? Ceuk Tini. Ti Hasan batur sakola urang keneh. Sakelas saluhureun si Chan keur di sakola mah ngaranna teh Teksan. Sanggeus jadi guru ngibing diganti jadi Hasan. Ari Teksan ti saha diajarna? Ti murid Aom Bidin di Sukabumi diajarna ngigel basa di sakola teknik. Da manehna mah lulus di sakola urang teh terus ka teknik. Ayeuna geus muka bengkel motor. Ari eta peuting tadi kadengena rea sisindiran nu alanyar. Nah beunang len pribadi, beunang ngaradak harita Tin, di mana rek ngawi da ari beunang ngapalkeun mah sok camplang terlalu yu jeung suasana. Sumawana make catetan mah jiga seni citakan. Pangabisa ieu mah anyar keneh Tin. Basa si Chan di SMA manehna nyokot bagian A. Didinya dikudukeun diajar basa Sunda. Catetanana sok dipenta kulen. Dina eta catetan aya cara-cara katu contona perkara nulis, sisindiran, sesebred,
wawangsalan, paparikan, ngadangding, rajah, kidung jeung ngarakitkeun Purwakanti. Sanggeus cara-carana kacangkem, len teh tinggal ngapalkeun kecap-kecap Sunda bae, sing rea tina kamus ge bisa. Ari kitu mah len teh lain sinden wungkul tapi geus jadi ahli seni Sunda. Alusna mah ngaran ge diganti cara teksan, tinggal milih bae Leningsih, Leniyawati, atawa Lening Tias. Nuhun tin engke mun geus eureun nyinden ngaran ge rek dilandi, ayeuna mah aya keneh gunana. Baheula aya paribasa kawas Cina dipangwayangkeun, ari ayeuna aneh lain, aya nio jadi sinden. Mungguh jelema mah sok katari kuno aneh-aneh. Cek tini mah nu jadi panarik teh lain eta, tapi sora jeung rupa len teh geulis jeung boga panon len henteu sipit cara umumna urang Tionghoa. Malah mun kulit len rada hideung mah jiga urang Samoa atawa Tahiti nu sareukeut panonna, upama len ngadilak jiga ngeletan sageuy teu tembus kana jajantung nu didilakan. Hanjakalna keur sakitu seungitna make rek eureun. Tini mah cek len mending eureun dina keur seungit tinimbang eureun ku pacundang. Tapi engke sataun deui di mana Tio geus lulus di Fakultas Kedokteran serta geus kawidian praktek. Di dinya mah papa jeung mamah jadi tanggungan dulur lalaki tiluan. Ari len bisa nyanyi Indonesia, malah boga kumpulan band sagala. Tapi upama aya panggilan mareng, len mah milih jadi sinden tinimbang jadi biduanita. Da perlu keneh ku duit teh. Nyanyian Indonesia upama diukur ku harta, jauh keneh tinggaleunana ku kawih Sunda. Keur kitu gerung sedang mobil eureun hareupeun balandongan nu boga karya. Tin si can mapagkeun ngiringnya Opel Kapitan nu saha len, nu meserna mah len ladang hahaleuangan. Hanjakal can beres di dieu, mun teu kitu mah menta dijajabkeun, cek tini harita kalen. Usiwa len nio kana tasna ngaluarkeun duit kertas ribuan 5 lembar, pok deui nyarita ka tini. Tin geulis ulah ditampiknya keur tilam sono pameuli asih. Nu salambar pangmasihkeun kanu disepitan. Lumayan panyecep ti enci sinden kitu. Tamat cenah ieu pamiarsa carpon anu judulna mending jadi sinden. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.